Rutinitas poe ena deui cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga rutinitas ayeuna mah samemehna urang teh erek sarapan heula nya. Sarapan nanti ngaranna tadi teh poho deui naon sih sangu goreng alias kejo digoreng di kecapan warganya ambeh rutinitas teh aya tanaga. Saenggeus beak mah urang teh ulah poho nginum warga ambeh henteu seret. Saenggeus eta mah urang teh arek geura indit deui ka kamar mandi warganya erek gegeroh. Sebenarnya mah gegerohaneuna mah ngeun saeutik warga pedahna nya engkena teh sok kaburu males ujug-ujugna osok ditumpuk nepi ka 2 poe nepi ka 3 poe da anu geus dikubahan oge nya masih keneh encan dibereskeun warga, masih keneh ulah kudu lila-lilanya gegerohna warga. Saenggeus gegeroheun eta mah urang teh erek lanjut nyiseuhan baju abang. Da poe ayeuna mah urang teh sahukul ngarendem baju abang doang warga. Ieu teh urut abang digawe kamari meuni dararekil teh warga, meuni guyang meurinya dina leutak ampun tapi da lain leutak eta nglumpur sarua nya. Baelah pokona mah kitu we lah, penting mah barasih warganya entong kudu ditumpuk-tumpuk. Lamun baju abang mah tuh caina oge cap sedot tuh nya ujug-ujug anggeus mah urang rek mandi. Saenggeus mandi mah nya geus kaluar deui ti kamar mandi. Saenggeus eta mah urang teh erek moekeun popoyan heula tuh eta teh isina teh jengkol alias emping warganya. Kama keur iraha ketak lain kamari asana teh geus saminggu kurang lah saminggu lebih meureunnya eta si emping teh bulukan warga arek dipijeun da ulaheun ku abang teh nya. Saenggeus eta mah urang teh arek geura neunden emer alias ember. Saenggeus neunden ember mah urang teh arek ngabereskeun enggon warga tuh nya. Enggon eta teh enggon tuh ai teh dibereskeun da kumaha nya ai dibereskeun da teu kebal oge acak-acakan di kukula warga sabenerna mah. Pedah ambe ulah marerang teh ulah ambe ararateul nya warga. Ieu warga yang apal teh kebiasaan buruk urang, pekerjaan yang selalu jadi kebiasaan ditumpuk-tumpuk meskipun sederhana kamarnya.